5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di goroan teh meni karek datang. Punten jagan, abis tas uih di mall. Meni gaya Junet, mana balik ti mall. Naon Junet, terus balanja mana? Palingan meni hararese di goroan teh. Aneh jagan, abis tas uih ngabeca. Nyangga Junet ka dieu sakedeung epi obrolan. Mohon mangga jagan. Jagan, asa paek iya punah ulungkeun punten. Ari maneh Junet, buka heula teh kacamatana. Oh, punten nya Pak Haji, tacan dibuka kacamatana. Tah Pak Haji, aduh sasaam kieu nya. Ini caang tadi mau pisah Pak Haji aduh. Lain geus dahar maneh? Tah can. Sugan teh geus dahar di imah. Sugan tarik nawaran. Juragan, abi bade curhat. Lain kitu, maneh hadir teh di goroan kuring teh arek aya titaheun, lain titah curhat. Juragan, abi mah bade curhat heula. Jika arek curhat naon? Juragan, Junet yang kawin tepai payu. Heun Junet kayaknya udah bakal manggih ka sorang pelaminan mah. Ah, lami juragan abi mah tepai payu. Lah, keun wae atuh Junet. Tadi terjadi panganten oge atuh jadi tukang-tukang belum saweran anak. Ah, juragan sok kitu wae. Heuh, ari geus kudu kumaha? Panen ke juragan nu geulis. Tong borokeun si laing, aya ge can menang-menang. Junet. Tah, kabeneran. Junet gede sakedeung. Aya ngaon juragan? Dieu ka sakedeung ka dieu. Aya naon juragan? Aduh, saya teh keur pusing Junet. Pusing kunaon juragan? Heeh, rek teh pusing kumaha Junet. Melak paria 1 hektar, perait kabeh. Da saja siga teh naon? Nya heueuh Junet da paria mah perait kabeh, moal anu amis. Ah, dasar juragan. No.